Entar sholat ulah tinggal 7 kalimat la haula wala quwata illa billahil azim. Komo zaman ayeuna urang teh disebut aman tepati aman, disebut tak aman tapi karasana aman, berarti disebut tak cekolot bahanet-hanet kuku. Nah ieu sing hade geus urang muntayang we ka Allah lobakeun maca sholawat, di samping maca sholawat maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, minimal 7 ba'da sholat kadituna terserah. Ngan nu paling istimewa nama 3 waktu nu paling istimewa sarua jeung ayat kursi. Hiji pas terbit matahari jam genep baca la haula wala quwata illa billahil azim 7 jeung ayat kursi sakali bae. Nomor kedua disebut pas manceran jam 12 baca la haula wala quwata illa billahil azim 7 ayat kursina sabalik bae leuwihna terserah. Katilu terakhir jam genep maghrib baca la haula wala quwata illa billahil azim 7 ayat kursina minimal hiji leuwihna terserah. Insyaallah urang ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping urang keluarga urang ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu, di samping keluarga kerabat-kerabat sakampung urang kabelah ditunas sanagara. Anta kurang doa mudah-mudahan negara urang dibere aman, negara urang dibere tentrem, urang nakabeha ngarasa aman, ngarasa tentrem. Allah maha kawasa nu boga niatan zolim jeung teu hade mudah-mudahan dibalikeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala.